Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan, alhamdulillah di wengi ayeuna urang sasarengan tiasa tepang dangu deui dina gelaran lajengan dongeng kana seri kagenep nyaeta dina Hanca Dongeng Munjung Pocong. Alhamdulillah dina kaleresan ieu sim kuring oge dina kaayaan sehat walafiat. Oge insyaallah dongeng Sunda bakal digeber ya nya engke dina bulan Februari. Nya panginten ayeuna recording teh tanggal 31 Januari 2023 tah nincak kana Februari, insyaallah urang istiqomahkeun supados tiasa teterasan ngagarap dongeng khususna ngalajengkeun dongeng Munjung Pocong. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos dupina mangga urang kawitan wae ieu dongeng nanging sakumaha biasa sim kuring nyuhun dihapunten kana samudayaning kalepatan sok bilih aya kasamian boh dina nami tempat gelar sareng sajabinanya para mitra utamina dina undak usuk bahasa numawi da ieu dongeng teh saukur carios fiksi nu direka ku sim kuring etang-etang ubar sepi batur lamunan. Ayeuna urang nincak kana seri kagenep lajenganana dina carios Munjung Pocong. Wilujeng ngadangukeun yuk. Mitra kaum dangu, urang ulas heula sakedik guna mena nyiin ce dina bagian kamari. Moalami kami ge bakal gaduh sawah jeung kebon nu pasti kahirupan kami moal teuing kahina deui ku batur-batur. Utamina para juragan jeung nu sok ngarasa beunghar pasti maranehna teh bakal ngarasa kasirikan mun kuring dugi tiasa gaduh sawah jeung kebon komo mun mang hektar-hektar. Kocapna bari nyepengan pangkal sapu aren nu digenggemna para mitra. Tur teu lami nyiin ce muruka jero ti panto tukang. Rikat nyandak handuk nu lajeng muruka tempat adus keur ngabersihan awak dina harita. Serang pandang ti kajauhan. Teu lami aya nu jalan di pagalengan sawah kaler. Pamadeganana teu asing keur ditempo. Nu teu sanes eta teh Mang Uhar nu nembe mulih ti kota Basa Peuting angkat natea. Unggal galengan ditincakna muru tereh ka daratan jalan nu gede ngababal ngarah enggal dugi ka bumina kitu deui nyiin ce. Singkat carios geus rengse tina mandina para mitra anjeunna terang moal nyalahan Mang Uhar anu keur muru ka dinya. Rikat atuh gentos anggean tur nyiapkeun cikopi jeung gorengan cau. Anjeuna muru kaluar nyawang deui ka Mang Uhar nu geus deukeut nepi ka bumi. Wilujeng siang ceuk. Akang capek mapah duh. Kocap Mang Uhar bari nenden kempek gembolanana kana amben palupuh. Lajeng enggal diampihan ku nyiin ce bari nyodorkeun kopi jeung gorengan cau para mitra. Atuh lain akang teh naik beca atanapi andong Kang di stasiun. Nyiin ce nembal bari nyarengan calikna Mang Uhar nu masih bolokot kesang. Napasna ting harenghap ngarasa eungap sabab jalan nu sakitu jauhna para mitra. Aja ceuk. Meh tong kaciri teuing ku batur akang boga duit. Terus ngajual hasil kamari ka pasar. Atos Kang, isuk jam 8 ince ka pasar. Malihan si beungeut doang eta ge. Sadayana teh kenging loba acisna. Eta ku ince dijual teh teu sadayana di hiji toko Kang. Ngahaja metong kaciren dibagi-bagi ka toko emas anu sejena ku ince teh. Kocap nyiin ce nu janten cocok jeung alur pamikiran Mang Uhar nu poho nitipan pesen kitu ka pamajikanana para mitra. Justru akang teh poho bade mesen kitu ka ince. Tembal Mang Uhar bari nyuruput kopi. Kumaha Kang? Kenging tempat di kota teh pikeun urang operasi dina peuting Rebo Kaliwon.
Taros Nyi Ince para mitra bari ngarep jawaban nu pasti sangkan bisa ngalaksanakeun usaha kotorna dina poe anu geus kuduna. Kenging ceuk palihan tempatna oge jauh tina karamean. Ngahaja eta akang teh neangan nu kitu. Walerna Mang Uhar ka Nyi Ince para mitra. Teras Nyi Ince nembal bari nyandak handuk lajeng dipasihan ka Mang Uhar. Kang, sok pilih bade bebersih heula Kang. Mun kesangna parantos ni Isma supados seger ulah bujil teuing. Nyi Ince nawisan ibak ka Mang Uhar para mitra. Lajeng Mang Uhar oge nyuruput deui kana kopi tur nyampirkeun handuk ka tak-takna. Muhun ceuk. Akang oge segera ieu teh. Teu betah kesang kieu tos nyerep bau acuk deui duh. Mang Uhar lajeng muruk ka tempat mandina nu ditinggal ku Nyi Ince. Teras ngoprek harita Nyi Ince di dapur keur nyangu jeung nyiapkeun sagala rupina keur deungeunnan tuang di beurang harita para mitra. Para mitra kaum dangu, panon poe nu anteng jeneng di beurang harita. Angin lembur pasaliweur leutik ngiring lewat ku gupaina dadahanan. Sora manuk pacucuit sakapeung kadangu sorana manuk perkutut nu keur diburu ku tukang pulut. Nya dihandapeun tangkal cau nu rimbun. Aya hiji gubug anu sedeng paranti ngasona para tani jeung tukang ngarit. Kalersan harita aya Mang Ugel nu keur ngaso jeung Mang Amran para mitra. Duanana keur ngaso tina kacape kuli namping galengan sawah nu batur. Sakotak deui tampingan arurang teh. Taros Mang Ugel ka Mang Amran nu nuju murak timbel nu dibantun ti bumi. Kitu deui Mang Ugel sami sareng kaayaanana murak timbel nu dibantuna. Sumuhun Gel. Itu beh kidul deukeut sawan Haji Darwi teuing tah. Sawah Haji Darwi can keneh wae dioprekan sanajan geus turun cai oge. Balian batur mah aya nu geus ngawini oge siap bade tandur ge. Tembal Mang Amran para mitra bari sami sareng tuang di beurang harita. Pan eta mah garapan si Munir salakina atun. Tapi saurna nuju wih ka lembur manehna teh kolotna ngantunkeun tos saminggon wartosna mah. Tembal Mang Ugel para mitra bari si Banyo rengse murak timbelan nu dibantuna. Mang Amran harita nyusul. Lajeng juru calik deui di gubuk bari ngalinting mandang ka sajauheun lembur ti pasawahan. Nya pantes ari kitu mah sugan teh ngahaya. Panginten Haji Darwi teh enakeun beuli nya bari ngulikeun ka batur. Sabab jika pungkur ge pan manehna manganggen si Munir. Mang Amran cariosna nebak-nebak rasa batur. Ngajen diri mun jadi Haji Darwi para mitra. Bisa janten kitu Mang. Yang ngareng-ngareng jelema dunungan nu saklek tara mikiran hati baturnya aya, anu mikiran kawas Haji Darwi nya aya. Teu siga dunungan dewe ka pungkur Haji Juned. Buset, eta mah banget pisan digawe mah digawe kitu nya. Bayaran teu sabaraha. Keul-keul ku dewek ditinggalkeun. Ayeuna teh gentos si Darsim anu jadi kulina teuing tah. Masih sami kawas baheula duka kumaha ayeuna mah eta Haji Juned teh. Mang Ugel tembalna bari panjang nyareoskeun batur. Pokna kantos ngarasa baheula kuli di pakaiana Haji Juned para mitra. Ah Gel, wajar nu boga duit masuk itu. Teu beda maneh. Maneh ge mun boga duit mah siga-sigana sami jeung Haji Juned. Tapi Gel, si Uhar ka mana nya? Urang tara nempo ayeuna mah. Da biasana mah kuli ngarit, sakapeung uprak-apruk neangan daun surawung manehna teh ka sawah. Mun kuring keur digawe teh sakapeung mangalewat. Mang Amran tembal jeung naros ka Mang Ugel. Dupi asa kalengitan ka Mang Uhar para mitra. Sabab leungit ti biasana amprok di pasawahan mun keur neang lalaban. Wah, jalma kitu mantong ditaruh si Uhar mah. Keur itu mah gulung jeung dewek, Mang. Si Uhar teh mun eueuh Mang Dakim harita bisa pae eta si Uhar. Dipacul huluna ku dewek. Barina ge jelema bener mah ngarasa teu boga banda, kuli atuh sing daek. Kuli naon ke atau nepi naon,
jedog mana nama di mah siga teu boga polo. Mang Ugel ngawaler keheul. Peda Mang Amran naroskeun Mang Uhar ka manehna. Sabab Mang Uhar geus dianggap musuh ku manehna para mitra. Bari nyarita asa jauh jeung nyata ngakon meunang gulung jeung Mang Uhar nu padahal mah dewekna anu kagulung ripuh ku Mang Uhar basa harita teh. Ugel maneh mangeur wae urang mah teu hayang nyaho ka dieu mah maneh rek mumusuhan jeung waratana pintu. Sabab nuku urang taros masih Uhar ka mana teu katempo-tempo. Mang Amran Malik kungewa pedah patarosanana ka Mang Ugel ngeunaan Mang Uhar diwaler jauh ka intina para mitra. Lain Mang Amran. Maksa dewek mah ari dek naros Uhar mau ulah ka urang. Bujang ku teu nyaho asal nyaho ge. Heuh urang mah keur ngajawabna oge. Sabari jelema pangangguran mah jauh gawena ukur tulang tolong deuleu. Mang Ugel asa beuki nafsu tambah nembal teu karep ucap pok cumarios taya sawilah pikir para mitra. His gel tong asal pok wae nyarios teh. Mun batur aya nu ngadenge pek dibejakeun ka jelemana. Maneh nu katempuhan gel. Ari urang sih moal kitu, tapi eta mun batur aya nu ngadangu bahaya maneh gel. Mang Amran ngemutan ucap ka Mang Ugel para mitra. Mapatahan leres supados tong janten cilaka letah sorangan. Ya ayeuna eksanu ngadangu si Mang ah. Salena Mang, sabab ari urang mah ngomong teh berdasarkan survei jeung kanyataan di mana-mana kejadian ayana pelaku tindak kriminal ekonom sok dilakukan eta teh ku pengangguran biasana gitunya. Memang teu kabeh tapi biasana lah sarajan henteu oge pengangguran teh deket jeung kacurigaan batur eta teh Mang Amran. Mang Ugel mela dirina sorangan asa ning embung eleh ucapna para mitra pagotot ngabelaan dirina sorangan harita. Ya memang ucap maneh aya bener nagel. Tapi di mana-mana aparat hukum oge aya nu kedah diutamikeun kana ngalandi jelema janten tersangka teh tah aya. Nyaeta miheulakeun heula panyangka atanapi praduga teu bersalah menurut kuhapan peraturanna kitu. Komo ayeuna urang hanas nu berpangkat oge ati-ati, urang panginten kudu langkung ati-ati atuh. Maklum bodoh katotoloyo. Poek pendidikan ukur terang itu ieu ti batur janten ulah sapolos teuing kana ucap. Mang Amran panginten ka dieu keunana ngarasa jengkel pedah cara Mang Ugel nu palai meunang sorangan para mitra. Dugikeun anjeunna langkung ngomong nu teu bisa disangkal harita ku Mang Ugel. Nyari kitu nama sumuhun kuring ge ngolotkeun ka Mang Amran mah. Tapi ieu mah pan dewek dingal kajadian nu geus kaalaman ku juragan Duloh numutkeun Mang Amran saha nya Mang nu cariosna aya nu munjung moal kitu teh si Uhar Mang. Mang Ugel ngalihkeun obrolan kana perkawis lain nu ngeunaan apesna juragan Duloh. Nyaduka gel ari saha jeung sahana mah bari oge maneh mah sembarangan wae mitna si Uhar teh. Peda janten musuh nepi ka kituna maneh gel. Geus ah. Geus kalilaan ieu urang ngaso teh. Urang namping deh ayo. Kagok lah sakotak deh. Waya asar balik kel ayo ha. Mang Amran ku harita jengkat mungkas tembal obrolna sareng Mang Ugel. Para mitra kaum dangu, ayeuna urang ali carios ka Juragan Sardan. Di mana sonten harita Juragan Sardan kantos miwarang si Keple salaku pawonganana keur mantun jalmi dua pikeun kuli nungguan bumina saban peuting. Tiasana kitu memang sanes ukur Mang Sardan anu hariwang bisi janten korban sapertos Juragan Duloh ku ayana geger beja aya nu munjung. Istuning sadaya para juragan oge nu gaduh harta mah nuju parebut kuli keur nungguan bumina. Nya para kuli centeng-centeng harita mah bener-bener keur dibutuhkeun para mitra. Di sisieun ieu kajadian mah memang aya hikmahna keur kalancaran rejeki batur khususna ka para tukang kuli melekan. Kalersan harita si Kuple
Mang Wasto jeung Mang Cariman kantos nyondong di balai hareup bumi Juragan Sardan. Gula kopi jeung udud oge disayogikeun ku Nyi Onah. Nya harita Nyi Onah teh ngawalan kocap dina ayana. Ya, sing bener jagana nya. Ulah sare mun jaga tehnya. Gula kopi udud geus disadiakeun. Malihan di kulian oge maraneh teh. Mun nepi banda urang kapalingan eta ku pocong atau nepi ku rampok. Heh, maneh didendak urang. Kocap Nyi Onah para mitra. Bari jepat rarai ngomong ka asa boga. Teu mandang kupikiran bener ngagampangkeun kacara batur nu pasti mikul tanggung jawabna. Ari perkara apes mah sanes kadinya nuntut natu. Ayo jelas mah kuring jeung Wasto pasti tanggung jawab ari keur ngajaga mah. Teu sabab kuring oge ngarasa kuli di dieu teh. Moalnya nyapirakeun upah ti Nyai oge Juragan Sardan. Nya teu tok. Mang Cariman ngawaler gampang karena kocap Nyi Onah nu harita dituturan ku Mang Wasto. Semoh Nyi, kuring jeung Kang Cariman mah geus biasa melek di kuburan. Janten ngaran jurig mah geus biasa nempo model nu kumaha wae oge. Tapi ari ngaran apes panjel mama atuh teterang Nyi. Manya kapesan Nyai kudu ditanggung jawab ku urang. Ari Nyai daek mah cokot we tah sandal jepit urang. Seuri oge harita Mang Cariman para mitra jeung si Keple. Nangis si Keple teu wantun lami seurina sabab bilih dijewer ku Nyi Onah. Maklum para mitra, dari si Keple mah ti leuleutik ngiring damel numpang hirup ladang kuli di Juragan Sardan. Urang mah teu hayang nyaho. Dek setan atau nepi rampok. Urang mah palai salamet awak jeung harta ulah nepi aya nu karugian. Pungkas Nyi Onah bari ngaleos kalebet bumi. Ngagabrugkeun kana panto dugi kasada kenceng. Bru. Ari maneh kunaon Onah? Panto main digabrug-gabrugkeun teh nyaho jantung urang teh ratuk. Sangkakeun bedil disada ari sing goreng maneh ningkrepkeun panto teh kira-kira. Mang Sardan kureuas teu kapalang para mitra. Dugikeun keur nginum kuat kaselak. Saking reasna ku Nyi Onah nu nutupkeun panto. Eta Kang, si Wasto jeung Cariman ngece ka urang, nembalan wae urang keur ngomong, bari bisa deui mulak-malikeun omonganana dugi urang teh keuheul. Beja Nyi Onah ka Mang Sardan, bari manyun bibirna nandakeun keur ngambek tepuguh judul para mitra. Maneh mah angger wae wayahna Onah, ayeuna urang ngeleh heula, ngeleh we heula ngeleh. Sabab ayeuna urang teh ngabutuhkeun ka maranehna. Keur hese ayeuna teh neangan jelema keur melekan di bumi. Sabab geus pada rebutan para juragan neangan jelema keur jaga di bumina. Kocap Mang Sardan bari calik di kursi rotan, ciherang dicurulukeun deui kana gelas dilajeng dahar cau nangka anu geus asak para mitra. Nya terus we akang mah melaan itu si Wasto. Mun lain urang butuh mah urang teh embung teuing urang kudu mere udud jeung kopi ka manehna teh Kang. Tembalna Nyi Onah bari lebet ka kamar ditinggalkeun harita Juragan Sardan sosoranganan. Bari pikiranana nu keur ngemut mangsa panen nu kantun sababaraha poe deui kana kebon bawangna para mitra. Mulut teuing maneh kambek kumaha. Ieu mun teu salah kebon bawang kirang langkung saminggun deui teh panen ieu teh. Dasar ari guratan jelema beunghar. Rejeki teh gampang datangna. Tapi ditinggal dina kalender aya tanggal nu dibeuleud dan naon ieu teh. Tulisan saya dibaca kieu. Nagih bunga hutang si Dartam. Oh nya 3 poe deui si Dartam wajib bayarkeun bunga hutangna. Sedengkeun dewek geus pait harita teh ngomong. Mun teu bisa mayar bunga jeung pokona seratanna jadi milik urang. Sabab hutang panglilana eta ukur si Dartam mungkul can we mayar teh. Gunemna Juragan Sardan para mitra. Bari seuri sosoranganan bangga ku rejeki kotorna nu sok ngadahar hasil riba tina modal ngahutang-hutangkeun ka batur. Para mitra kaum dangu,
Dicarioskeun di waktos peuting. Mang Uhar jeung Nyi Ince nuju beberes barang nu bade dibuntel dibantun ka kota. Loba duit sagepokeun jeung Mas Ladang kenging Mang Uhar munjung waktos harita. Pikiran maranehna ayeuna jauh tina rasa kapusing karena urusan duit para mitra. Sabab laksana naik pamunjungan bener-bener hasil sanajan ngalapurkeun pikeun awakna dina poe engke di alam akhirat. Sora si Jaliteng ringkit ngagrik sapanjang peuting. Sora bangkong ting palentong ibarat gamelan nu keur mapag suruh. Hate Nyi Ince asa seneng sabab dirina dek pindah ka kota, sagala kabutuhan keur disiapkeunana. Teu kakantun sagulung syarat lawan bodas nu dikengingkeun ti Kidagiwa. Loba teuing bawaan urang sanajan acuk hungkul ge nya Kang. Nyi Ince kedal carios bari nalikeun gembolan nu rapih dina tapih salambar para mitra. Teu sawios ceuk. Isukan akang neangan andong, urang angkat ngangge andong ka stasiun. Sabab teu jauh tempat urang ti stasiun Congget teh ceuk. Oh deket Kang. Kirang langkung 15 menit. Urang lempang ti stasiun dugi kanggeun kontrakan urang teh aya. Kirang langkung nama aya ceuk. Nyangan wayahna imahna ieu teh kosong, janten urang kedah ngabereskeun heula. Ya sigana mah geus teu ditempatan anakku nu bogana teh aya lilana ku puluhan tahun eta teh ceuk. Beja Mang Uhar ka Nyi Ince. Nu harita Nyi Ince ge nembe terang yen enggo nu bakal dicicinganana teh kenging nu suwung para mitra. Ih, ari akang lalawora wae. Nah, moal loba jurigan Kang. Kumaha mun kete aya ngaganggu ka urang? Nyi Ince ngocapkeun basa keung, asa teu wantun, mutuskeun mun bade nolak. Sabab dirina geus ngarasa wajib nurut ka salakina para mitra. Ulah sieun. Akang pan boga jimat kadigjayaan ti Kidagiwa ceuk. Tah jimat ieu nu disieunnan ku sagala jinis jurig jeung jelema nu bade nganiaya ka urang. Mang Uhar hatena gede kawanen sabab geus yakin jeung percaya kana jimat kadigjayaan nu dimilikanana ti Kidagiwa para mitra. Oh muhun ya Kang. Nyatos pami kitu mah Kang. Lantaran sadayana kantos siap urang kulem wae Kang supados teu kaberangan pikeun angkat isuk engke. Tembal Nyi Ince nu di akhiran ku sasarengan kulem para mitra pikeun nyiapkeun diri kangge pindah enggon dina ngalar rejeki kotorna di wilayah kota. Ngarah teu kaciren ku batur-batur di lemburna. Ye neng nong teh para mitra. Dongengna kabujeng neng nong. Insyaallah urang lajengkeun deui kana seri ka-7 dina waktos nanya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur. Hapunten kana samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.